Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, dulur-dulur sareng baraya. Orang ngebahas perkara plagiarisme ide, khususnya plagiarisme ide. Jadi dina diskusi kamari via daring sareng para pengarang, sareng para budayawan, ngabahas perkawis plagiarisme. Tah ari dina plagiarisme teh secara teori memang aya nu disebut plagiarisme ide secara teori, secara akademik. Tapi nah dina hukum positif di Indonesia plagiarisme ide teh aya kalungguhan hukumna atau lebih status hukumna. Nah, orang kudu nyinekel karena undang-undang hak cipta nyata bagian tina hukum positif di Indonesia. Jadi lur, ieu teh kalintang mangpaatna kanggo sawae anu kagungan kerancage dina karang mengarang, dina nulis, boh karya kreatif atau napi karya akademis. Janten orang tiasa ngajembaran pangawurus supados orang terang naon wae anu disebut plagiarisme. Anu baris dibahas di dieu nyata kalungguhan plagiarisme ide dina hukum positif di Indonesia. Jadi upami numutkeun kana Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 pasal hiji ayat hiji kaunggalna teh kieu, hak cipta teh nyaeta hak eksklusif ti pencipta anu timbul secara otomatis dumasar kana prinsip deklaratif. Sabada ciptaan diwujudkeun dina bentuk anu nyata bari teu ngurangan watesan loyo jeung peraturan perundangan. Tah penjelasanna kieu lur. Nu dimaksud hak eksklusif teh nyaeta hak cipta teh ditujulkeun ngan keur anu nyiptana, ngan keur pangarangna. Jadi eksklusif henteu bisa dialihkeun ka sawae sanajan si pangarangna teh tos ngantunkeun. Jadi melekat si hak cipta teh di pangarangna. Tah sing saha wae oge teu bisa ngamangpaatkeun hak cipta boh keur kapentingan publikasi, boh keur kapentingan ilmu pangweruh, kemudian keur kapentingan komersil iwal ti aya idin ti pangarangna, ti penciptana. Jadi lamun misalna teh urang rek ngutip berarti orang kudu nyebutkeun sumberna keur kapentingan ilmu pangweruh misalna teh. Lamun urang rek nerbitkeun berarti urang kudu aya perjanjian lantaran komo diterbitkeun jadi buku mah aya kepentingan komersil, kudu aya perjanjian jeung pangarangna. Lamun urang rek nyebarkeun atawa rek ngamuat oge dina publikasi urang kudu minta izin. Tapi lamun sakadar ngutip mah cukup ku nyebutkeun sumber. Jadi eta tah. Jadi nu dimaksud secara otomatis kumaha? Tah, anu dimaksud secara otomatis teh kieu. Lur. Jadi lamun urang ngarang atau nyiptakeun karya tulis bade sajak, bade carpon, bade karya akademis, skripsi, tesis, disertasi, sok sanajan karya eta teh can diumumkeun masih keneh dina laci. Nah, masih keneh dina laci atawa dina folder eta teh otomatis hak ciptana teh geus timbul. Jadi geus milik si pangarang, geus melekat. Anu matak disebutna secara otomatis. Tah. Jadi teu kudu diumumkeun heula si hak cipta teh teu kudu dimuat heula. Jadi langsung we begitu urang beres ngarang, beres nulis, terus misalnya teh disimpen keneh dina laci, dina folder,
otomatis hak cipta teh muncul. Ta ari anu disebut prinsip deklaratif teh nyata pangarang henteu kudu ngadaptarkeun karya ciptana ka lembaga hak cipta. Dina hal ieu mah ka Kemenkumham. Jadi karya tulis mah sifatna teh prinsipna deklaratif. Jadi begitu rengse langsung milik pangarang, hak ciptana melekat, henteu kudu didaftarkeun. Beda jeung hak merek atau hak paten. Ari hak merek jeung hak paten mah henteu deklaratif, jadi kudu didaftarkeun ka lembaga hak cipta, ka Kemenkumham. Jadi lamun urang beres nyieun merek, nyieun paten atau logo naon wae lah, desain kudu buru-buru eta mah didaftarkeun kulantaran henteu prinsipna henteu deklaratif. Beda jeung karya tulis, prinsipna deklaratif begitu beres milik hak cipta teh langsung aya di pencipta, teu kudu didaftarkeun heula. Tah tina penjelasan eta lur, kulantaran tadi disebutkeun yen hak cipta mah kudu geus ngawujud dina bentuk anu nyata gitu nya. Jadi mun samet ide mah eta teh encan kaasup karena karya cipta. Ku kituna henteu aya anu disebut plagiarisme ide. Kulantaran naon? Ari karya cipta mah kudu ngajanggelek, kudu ngabentuk dina wangun anu nyata konkret, ulah ngan saukur mulek dina sirah. Ku kituna dina hukum positif di Indonesia henteu aya anu disebut plagiarisme ide. Dumasar karena Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Jadi lamun misalnya teh sim kuring ngobrolkeun boga ide ceritana kieu terus dicokot ku si A, nah si A henteu kasebut plagiarisme ide, pokokna kuring henteu ngawujudkeun idena dina tulisan dina bentuk anu nyata. Jadi kapiheulang dicokot ku si B. Nah, ku kituna lur dina perkara plagiarisme ide ulah hariwang lamun misalnya teh urang kainspirasi ku obrolan batur, ku film, ku buku atau ku pertunjukan musik, ku naon wae, lamun misalnya kailhaman ya teu naon, henteu aya masalah, henteu kasebut plagiarisme ide. Malah lamun misalnya teh urang ngadengkeun obrolan batur terus tuluy ide batur teh ku urang diwujudkeun dina bentuk nyata gitu. Nu penting mah memang ide eta teh encan ngajanggelek ku batur terus ku urang kapiheulaan, henteu kasebut plagiarisme ide. Jadi dina perkara plagiarisme mah plagiarisme ide teh henteu kaasup ngarempak hukum. Tak kitu lur ngeunaan kalungguhan plagiarisme ide dina hukum positif di Indonesia. Mudah-mudahan aya manfaatna keur saha wae anu kagungan karancage dina karang mengarang, tulis menulis sareng di dunia akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.